Pingken deui lamun ngurus manuk Pak Haji sing balalener. Ieu mah ngadon di poe di nu panas. Ari moe ulah di nu panas. Si Sakang gitu aya. Sakang. Sakang. Aya naon, Pak? Bupa bapak teu make tajwid teh. Untung ya Pak Haji eueuh jadwal neungelan jelema ieu lamun aya jadwal kitu takut Pak Haji mah tah. Pak Haji Mayung gitu. Bedul bet aya jadwal nunggulan jelema segala rupa. Aya naon Pak Haji Mayung? Lain Sakang yo. Manuk ieu nu Pak Haji teu disada ieu geus 2 poe. Ceuk panguruskeun ah. Ieu teh manuk mahal yo, manuk mureh. Emang kunaon Pak Haji manukna betul sada? Aneh Pak Haji ogen ting aya kahayang ieu teh ting keur benu meureun manuk teh. Da teu disada geus 2 poe ieu tah boga anak buahna teu baraleg tah ngurus manukna. Eta kala di poe ge da teu bisa moe-moe acan. Dasar tah si tara di jalkatan tah. Siap atuh mangga Pak Haji. Sok atuh Pak Haji ku abi bade diurusnya. Oh kade yo. Kade nitip ya Pak Haji eta teh manuk mahal oh. Siap. Oh Pak Haji buang. Jauh meureun ge ti kota ti ditu. Cik bener ngurusna. Pak Haji aek balik heula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji. Ieu manuk atos di parab tos gacor. Abina bade angkat Pak Haji. Enggak canak Pak Haji manukna Pak Haji. Bener kitu si Sakang teh sebut. La ilaha illallah la ilaha. Sakang. Hei si teh. Si teh. Aing si tara di adana si tara jakat. Naon manuk? La ilaha illallah. Ieu manuk mahal nepi ka di paraban cau. Yeuh, nu kieu mah paraban lagi anak kerun. Apa tuh parabna? La ilaha illallah manuk mahal. Aing kalah ieu mah. Hayang alus segala jadi botut sia Sakang. Naon Pak Haji da abi mah biasa ngurus manuk masuk di parab cau. Dasar si teu gaul si tara lalajo TV, si tara lalajo TikTok. Yeuh, manuk malih di paraban cau. Yeuh, aing aduhung aing jauh-jauh aing ti ditu panyetek bakal alus ieu mah. Sieun teuing ge paeh manuk aing ge teh langsung murai mahal apa teh mahal murai teh mahal yeuh. Ah teuing Pak Haji dawa abi mah ngurus manuk masuk kitu. Siang kakehen si teu diadanan. Oke jeung ngurus manuk aing teu hararayang teh sia. Awas ya lamun paeh manuk dihukum ku aing mah. Kesopan ieu manuk ieu make jeung manuk mahal ya teh yo.